Gusti Allah dina ayat ieu masih keneh ngajelaskeun tentang perlakuan munafik. Tingkah laku munafikin teh anu berbeda jeung gerakan-gerakan mukminin. Saat mukminin salat munafikin manteu. Saat mukminin puasa munafikin memoal daek. Saat mukminin sedekah munafikin memoal nu kamari dicaritakeun gede diomongkeun pajal ria leutik diomongkeun Allah mah teu butuheun ku sedekah sia. Benerna munafik. Tapi ai kana rakambung munafik. Menta pangampura, mentakeun pangampura ka Kangjeng. Embung berarti ka neraka aya berarti nya percaya. Akhir ditambahan deui. Kangjeng Nabi di Madinah teh meunang informasi bahwa Madinah bakal dikristenkeun. Aya seorang tokoh anu kaya raya di Syria. Geus ngabogaan sayap ka unggal daerah. Kekuatan armadana anu geus teu asing deui. Kuari geus menuju Madinah di saat Kangjeng Nabi keur berjuang ngaluhurkeun agama Allah melalui wahyu-wahyu, ngalaksanakeun wahyu, ngalaksanakeun perintah-perintah. Jol teh berita anu sangat ngategenakeun ka kalbu Kangjeng Nabi. Ditinggali rombongan-rombongan Yahudi teh ternyata lirikanana lain. Tingali rombongan-rombongan Nasrani ditingali kedipan matana lain. Tingali munafikin teh anu nyana bersekongkol jeung para Yahudi Nasrani lain kadeulina. Kangjeng merasa asana bener. Selidik punya selidik. Ternyata memang aya mengarah kana kristenisasi. Wah. Cek Kangjeng Nabi. Iya nu bahaya. Maka Kangjeng Nabi terus bertakarrub ka Gusti Allah. Tadarruk ka Gusti Allah. Akhirna Kangjeng Nabi pidato. Isi pidatona mengajak berjuang. Lantaran rek aya anu ngacak-ngacak di negara terutama Madinah bakal aya pengkristenisasi. Hudang semangat bangkit, semangat mukminin. Siap. Sayyidina Abu Bakar Siddiq siap. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan lain-lain sebagian Abdurrahman. Wah, bari marawa harta lain saeutik sakumaha anu geus dijelaskeun di ayat anu samemeh. Nu manta kumpulkeun harta masyaallah saat eta teh keur meujeuna musim rugrug. Panas anu luar biasa. Cai hararese, makanan sulit. Boro-boro jang perang, jang sehari-hari ge hese. Tetapi semangat juang mukminin lain saeutik. Henteu bisa tumpur, henteu bisa lepas, henteu bisa kandas ku sebab saya dahareun jeung inum. Tetap urusan dahareun tapi urusan berjuang siap. Ngadenge kitu kan geunah. Urang mah deuk ngaji bae ge deuk ngaji. Eueuh rokok doang. Rokok doang. Cek majikan anak aja emang teu ngaji. Rokok eueuh lah.
tinggal pemajikan hadege sarwana deh pemajikan boro-boro dek berjuang ngaji berjuang tahajud lain teh dihudangkeun ku pamajikan anak haji pan ka haji lain hayang tahajud udah tah ki biasa golepak deui perjuanganna datang ka dinya kaki doang besi ngompol tah namun aya botol mah meureun moal tadi. Ini berjuang teh urang teh datang ka mana tak sakitu perjuangan urang. Sakitu perjuangan urang. Tu bantak ieu meng pelehe teh Islam teh mana masjid anu dibangun kuno kaya eueuh. Mana majelis taklim, mana pondok pesantren. Eueuh. Tu bantak urang sedih gadenge di jalan raya ngabangun masjid kos unu sugih. Di jalan raya naon gitu ngaranna ngumpulkeun duit saperak dua perak jangan bangun pondok pesantren sedih ja kula mah sedih bangun majelis taklim di jalan raya sedih emang udah sugih sih Islam ambalaya nu sugih kok make jengkos kitu sagala tah ieu kelemahan urang lemah teh kos kitu kos nu sugih bae jaimah nama 2 tingkat ja itu geuninganan toko nama pohara ja itu mobil mah ngabereleng teu isin eta jelema boga mobil 5 genep imahna di tingkat pagerna ge geus teu bisa bae kurang diluncatan pagerna geus pohara jasa Masya Allah tapi di gigiranana aya masjid hampir rubuh teu boga ka isin teh jelema nyeun imah deket masjid nu dek rubuh nah aya nu hasud da ka duga wae tuh eta imah ambalaya imah ngabereleng mobilna Masya Allah aya budak nyen pondok pesantren di dinya ya Allah ya Rabbi boro-boro ku angin topan boro-boro ku angin beliun ieu mah ku cai ki isi embage rubuh teu isin eta nu sugih mah nu sugih teu isin eta nu sugih mimitina mah isin ka makhluk atuh engke ka ditu mah ka Allah teu isin eta usaha sakitu majuna mobil gaberelengna imah menterengna belah gitu sababaraha meter aya pondok pesantren oyag-oyagan biasa bae jawayah paeh mah pan eta kita si santri mah anu sugih teh paeh ajeuna daun tuh paeh bae balangkeun bae atuh pangmandian teh ka santri keneh otak-otak teu ngembang eta otak teu ngembang ka akhirat masyaallah karim kesinu sugih ku goblok-goblok deui kesinu sugih tolol-tolol deui tadi sugih iya mantaknya nama kasih lekat kiai ge tilok silaturahmi tilok ka kiai tilok silaturahmi kunaon lah bong aing mah capek silaturahmi ka kiai mendingan zarah nya nanti ka kuburan ngomongna bisa zarah mah pan sedekah henteu ngomong tilok pandai zarah atuh sapira nu paeh atuh balik masukeun ka konsleng sebenarnya tak 50 eta nu sugih teh ku tololna kos kitu teh goblok teh sugih tah masjid di sisi imah tah pondok pesantren di sisi tah majelis taklim ieu kumaha majuna ieu keur carita perjuangan engke paeh naon nu kumaneh diperbuat di dunia tentang harta maneh datang ka mana maneh memperjuangkeun Islam agama syiar melalui dunia ditanya urang naon nu geus perbuat ku maneh waktu di dunia aing nitipkeun harta ka sia tah deuk kumaha urang ngajawabna deuk kumaha naon nu pernah diperbuat ku maneh tentang ilmu maneh aing nitipkeun ilmu ka sia naon nu pernah diperbuat ku maneh di dunia tentang jabatan sia ayo Masya Allah okay. Ieu munafik teh boga karakter teh embung berjuang bunga lamun cicing resep lamun cicing teresep lamun berjuang eta adalah munafik saat Kangjeng Nabi pidato ngahudangkeun semangat juang mukminin bangkit semangat teu mamrih eta teh musim panas teu mamrih eta teh musim paila teu mamrih
loba kesulitan tapi tetap baik Kangjeng Nabi menjaga kestabilan agama daripada diserang ku Kristen bakal bahaya orang perjuangkan. Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mawas 1000 kontak, Sayyidina Utsman mawas 1000, berikut jeung dinar jeung dirham Abdurrahman kitu keneh jeung berbagai sahabat anu kaya. Di samping yang persiapan perang jang anu suamina neuk perang ditinggalkeun pamajikanana jeung anakna kudu dibiayaan ke sahabat musugi. Ya Allah ya Rabb, datang ka godek si Kangjeng Nabi teh Abu Bakar ai maneh loba-loba teh ieu teh aya nu ditinggal insyaallah sabaraha persen ulah ngomongna naon cek si Abu Bakar ieu kabeh kukula pake berjuang ngan sakadar aya jang pamajikan aya jang anak jeung aya sababaraha tatangga anu ngabutuhkeun. Datang ka tungkul Kangjeng Nabi, Masya Allah ya Abu Bakar ku pohara eueuh bae kudu engke-engkean mentak urang teu eureun-eureun di hadiahan ge asal hadiah bae urang ka Kangjeng Nabi sahabat Abu Bakar ti heula eta tah kos kitu urang mah pan urang paeh anak mung hadiah-hadiah aja diliwat itu siapa itu abah sia lah abah keur hirup da kos itu ieu kadian bukan bulan itu Gusti geri besi anak maskaran itu mah aya bahan tapi aya neuleuh langkah-langkah kolot kos kitu anakna ge aya geus teu ingeteun ka kolot. Hei manusia teh muridna moal jadi sia lamun eueuh abah ngarti aing ge tapi abah aing ngadidik na maling ka aing abah aing ngadidik judi ka aing abah bloon teh mongos kitu geus aing nitip omong bae ke malaikat tambahan siksana abah anak pohara Gusti anak pohara ya aing datang ke bodoh kos gitu gara-gara bapak tah berjuang siap ndek ka mana ieu berjuang Suriah Tabuk Madinah ka Suriah jauh ka Suriah mantak ieu di perjalanan bage 14 poe di perjalanan 14 hari harita Madinah Suriah paling jauh adalah Tabuk 28 kali Kangjeng Nabi perang paling jauh paling dahsyat perang Tabuk terakhir perang tahun 9 berangkatlah Kangjeng aya nu diulah ku Kangjeng ditinggalkeun ulah aya nu diulah dek perang ge ulah aya nu nanya sahabat Tuhan kok itu diulah malah nyaho anjeun ke di jalan berangkat bae urang ayeuna mah ieu ulah langsung berangkat di jalan nagih deui itu diulah munapek ceuk moal beres kanyahoan ku Kangjeng ieu ulah munapek moal beres. Keberangkatan perang Kangjeng Nabi untuk menghadapi armada besar waya di Syria. Datanglah Kangjeng Nabi ka Tabuk saat panas ereng-erengan. Wailah anu luar biasa dengan armada Kangjeng Nabi 30.000. 30.000 dibandingkan jeung anu bakal dihadapi letik sebenarnya tapi Kangjeng Nabi penuh keyakinan. Berangkat menterek nyaritakeun perang Tabuk jak enggeus ieu mendeuk nyaritakeun teh kalakuan munafikin. Begitu Kangjeng Nabi berangkat munafik seserian bungahnya nama ditinggalkeun ku Kangjeng Nabi teh ya Allah. Bahasa lagi di dia farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah. Gusti Allah gak bahasa kenal ge farihal mukhallafuna bungah jelema nu ditinggalkeun kan jelema teh aya nu katinggaleun aya nu ninggalkeun maneh aya nu ditinggalkeun
nu katinggalan mah endek perang tapi katinggalan aya anu ninggalkeun maneh ke kula mah berangkat aya anu ditinggalkeun ieu bahasa Arab teh kos kitu ieu mah mukhallafun ditinggalkeun ku Kangjeng Nabi moal diajak. Setelah Kangjeng Nabi berangkat menuju Tabuk munafik jadinya teh ngarobrol bari seserian bunga anu luar biasa bari manehanana memprediksi bakal hancur Islam teh berikut jeung Muhammad menghadapi armada Kristen anu sakitu gedena anu ngahiji kerajaan-kerajaan anu dipimpin Bizantium harita mengarah ke Suriah. Wah, geusareri bae selesai perjuangan Muhammad cekena enggesan bakal inting-intingan kabeh balik ngaran kabeh ge seserian hahaha munafik. Wa karihu ayjahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah nya nama embungeun berjuang bi amwalihim make hartana cek kana nu melak urang nu ngagawean urang maka kudu diperjuangkeun aja dibikeunan ka batur mendapek wakos kitu urang nu dagang urang anu capek mah nya kudu dikaluarkeun jang fakir miskin naonan munafik teh kos kitu. Bunga zakat. Ya munafik bageus pokona kumaha aing bae. Wa karihu ay jahidu embungeun berjuang bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Yang ngaluhurkeun agama Allah teh embungeun we. Gundem caturnya di Madinah nyaritakeun keberangkatan Kangjeng Nabi ka Tabuk anu bakal inting-intingan. Ya Allah ya Rabb. Bari ngaromong munafik teh ngaromongnya na. Wa qalu cak para munafikin kesebahagiaanna deui la tanfiru fil har. Ulah berangkat nuturkeun Muhammad panas. Tabuk panas gurun sahar. Cai eueuh. Makanan teu aya. Nu bakal dihadapi arbada nu lain leutik. Urang mah di dieu ngan sakadar 10.000 30 di itu mungkin 100.000 200.000 manusia arbada nu bakal nyerang. Enggeus cek nya. La tanfiru fil hari ulah sok beberangkatan panas jadi perang. Deuk nanaonan. Tah munafik mah kos kitu bae tah munafik mah kos kitu tadi urang ngabangun masjid teh geus lah tahun ieu mah eureun bae situasi kondisi kan urang kuari keur karari dagang hararese tani geus teu geus ulah mun bisa mah salat ge ulah munafik eta kos kitu deuk ngadepi muludan ge ulah lah ulah sok muludan engke bae keur laluasa urang muludan ulah sok aju muludan bulan keur sararusa geus cukup lah tahlilan maraban geus teu kudu gede-gedean muludan mah geus ja urang cinta ieu ka Kangjeng Nabi ngomongna mah kos kitu ngomku embung-embungna nya teh sedekah datang ka ngahileudan. Sia geus mere sabaraha eta ka panitia? Geus mere tu 2 juta. Cokot deui ku sia ka aing keun. Titip di aing aman. Ulah geus ulah ka saya kos kitu lah teh baru. Sia mah katipu ku kiai segala ganjaran segala naon. Kiai nu ngeunahna mah jeruk di imahnyana, cau di imahnyana. Mendingan balangkeun ge kos kitu ieu. Munafik teh kos kitu munafik mah. Eta di Lampung mah kos kitu tah di Lampung. Di dieu mah tuh nyana ge nyonto di dieu. Tah kari tuh munafik mah we perjuangan. Jadi deuk berjuang teh cenah mah ngahihileuh da teh ieu tah qalu la tanfiru fil har. Ulah sok berangkat perang mah perang bae. Ulah takhruju ilal jihad ulah fil hari panas boro-boro orang perang ieu awak urang bae ge ieu kurai panas kieu bae mana kuat cek jana teh ulah tah jana mah enggak ulah-ulah saat Kangjeng Nabi berpidato ceramah khutbah mempersiapkan untuk keberangkatan perang
justru munafik menyeun tandingan di besarwa nggak ulah-ulah Kangjeng Nabi ngajak munafik mang nggak ulah itu bae tah munafik datang ke ayeuna berjuang teh urang melalui nanaon ge nu ngahayukeun aya nu ngaulahkeun aya kitu bae malah nyieun nya tandingan-tandinganan unggal-unggal nanaon ge kitu ke tandingan jeung tandingan bae ya Allah ya Rabb kuari tapi solid ieu universitas lulus Indonesia solid kabeh anu ngaulah teh tah lah ngan sakadar lah hiji dua tau ndek jeung tandingan geus teu kuat sebab ieu mah unggal daerah terus memperjuangkan penghapusan rancangan undang-undang aya nu ngaulah-ulah ndek jeung tandingan pantat tadi ndek jeung tandingan disareng-sarengkeun jeung tandingan tah ieu teh keur carita urang mah nu kadeuleu ku mata urang bae di zaman urang takos kitu dek naon ge tandingan malu NU aya 2 NU ieu NU Nagara jeung NU garis lurus tandingan kan ngaranna tandingan da NU PDI aya 2 Golkar aya 2 eta kan tandingan-tandingan di Nagara ge kuari teh mun kukura dicaritakeun mah loba tandingan-tandingan kan teu kudu dicaritakeun heula ke beres ieu karak dicaritakeun jamual semata-mata kuari mahasiswa dararatang ka ditu pandek tangkep aturan-aturan ada mah tapi nya nangkep ribuan jelema penjara mana nu muahi ayo penjara mah tangkep kabehan tah ieu kan bedol karena aya sahaan berarti kan di jero teh mun geus bedol ki aya sahaan di jerona jalamun usah sahaan mah jadi moal bedol ieu bedol teh aya saha berarti di jero teh nu ngabedolkeunana entah tadi nama, sia, macam-macam, ciduk, macam-macam, ciduk, kuari dek diciduk, ayo 100.000 jelema, ciduk usia penjara kabeh, iya bisa dipotong-potongkan penjara, nah mual kaciduk kes kuari bata, berarti kan aya jelemaan, berarti nu mantak aya jelemaan, berarti jerokan geus rapi, berarti, eta mah babacaan urang nu bodoh, nu pinter mah lain kitu meureun macana. Meureun kitu kieu aya sabodo aya kitonan. Tuh kan. Nah, ya jelemaan ka jeung hukum ge jero. Ya nyaho ieu jelemaan. Sia mah ngomong jelema teh bodoh tolol. Hararese ngobrolnya nu bodoh mah. Tah. Nah. Ieu tandingan-tandingan malulu. Tuh, masjid ge kalau zaman Kangjeng Nabi, masjid aya 2, diror. Nu ieu mah naon gitu usis ala taqwa, nu ieu mah diror. Munafik mah selalu gitu bae. Munafik mah selalu gitu. Kurang ngayakeun pengajian di lembur teh tiga. Cal deui munafik di ditu nyeun. Siga bener bae. Si ustadna anu diomongan ku munafik, geus CD pengajian. Saingan ngaji bae saingan ngaji saingan ngaji itu bener mah atuh ayo bae urang musyawarah ayo ajak ngaji menuju ridho Allah ieu lain pan saingan pan cenah kiai nyebut-nyebut saingan oh lantaran kiai ieu PKB Golkar eleh nyieun pengajian tah eta tah hulu munafikna mah horeng Golkar jeung PKB huluna mah gara-gara eta tuh toh ieu pengajian ieu naon PDI ieu PKS ngaji sapeker ka dieu deuk waduh eta huluna mah partai huluna mah Jumat nyieun masjid Masya Allah nyieun masjid 2 ieu masjid Golkar nu ieu masjid PDI nu ieu masjid PKB nu ieu masjid PKS aju kumaha masyarakat teu jumah kabeh Eta munafik mah sekarang itu bae pagawean. Munafik mah. Batak lamun lain ahli Allah nu berjuang tetep bae bakal kahihileudan. Tapi ahli Allah mah moal. Antepkeun sebab niatna ge lain ka Allah. Ku ahli Allah mah didelekeun bae berangkat ngaji ikhlas lillahi taala. Delekeun aya musiman ngaji kos kitu mah. Musim DPR ngaji, musim pilkades ngaji, musim pilkada ngaji,
beres musiman etana nah kiai anu musiman ngaranna kiai eureun kuari nu kamari pil pres teh anu kasakusuk kuari sirana siratu eta musibat beda jeung ahli Allah teh ngaji ke Allah enggas cenah eleh ku itu urang mangan 10 hadang kajen eleh zahirna doang itu mah dibere duit lobaan ge urang mah lillahi taala deulekeun musiman beres deui bener bae kuari kelimbungan kiai musiman nu kamari pilpres teh diiring-iring ngaji pohara kuari limbung sebab ngajina henteu lillahi taala Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira atuh badak berjuang agama lamun lain ahli Allah moal kuat sebab naon kabita bae ku pamere kabita bae jeung kabongbrong ku dunia tapi lamun lillahi taala malah ngaluarkeun berjuang teh lain dibere tah ieu kiai teh lamun ceramah kan kudu dibere bae da dibere pan teh ceramah eta kos kitu kiai bensin pan oh wajar jana mah ceramah nu teu ceramah yang dibere wae aduh eta mah goblok bin tolol bin bloon bin oplo ya budapek kita budapek kos kitu tah ngahili dan la tanfiru fil hari ulah eta keur baheula zaman Kang jeung kebelah dina zaman sahabat zaman teh zaman urang ge ngaulah mentak lamun lain ahli Allah mal kuat sebab aya pandangan luar Allah mentak nu dihajarna ilmu tasawuf nu dihajar teh ilmu tasawuf mimiti Iqbal ngahajar tasawuf terus kebelah dia ngahajar tasawuf sebab lawan ahli tasawuf anu kararuat berjuang ngaleungitkeun muatan lillah tasawuf lalu dihajar anu tidak rasional lah masa ibadah itu pakai perasaan tidak rasional lihat Kangjeng Nabi ini ada hadisnya ini ayatnya kikituan dihajar terus tapi makin dihajar tasawuf makin muncul malah kita namanya nama tejahuna naon berbagai ulama modern ngahajar tasawuf di Indonesia teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna malah nyana anu hancur-hancuran sebab ieu ahli tasawuf ieu anu getol jasa berjuangna tanpa pamrih militan jangan mah teu hayang dibere hiji Allah sakitu betah urang lamun geus kos kitu karak ieu lain Pak dibawakan ku bupati ya ceramah teu dibawa ku bupati teu ceramah bawa ku gubernur teh kiai musiman nu kos kitu ngaranna salah teu kiai henteu maksudna teu bener eta mah eta kiai har tidak jang negakeun agama nu sabener-bener nama moal bisa ku jelema-jelema nu kos kaditu sebab aya kepentingan luar agama anu teger mah hiji bae sabodo aing mah hiji bae neangan ridho Allah lillah teh hayang diagungkeun teh hayang dimuliakeun teh hayang dibere teh hayang hiji bae Allah diaromongkeun sadaekna sia ngomongkeun engke geus sia katulah ku Gusti Allah sorangan jelema nu keur ka Allah diomongkeun tungguan moal keto sia nu kituna moal beda ieu nu urang ngadenge mana sih Jawa Timur nu lilahna mana sih Jawa Tengah nu lilahna ya caknya lillah mah urusan hate beres bener omongkeun ku sia langkah sia ku hatetan teu hate teh aya haseupna ka mana arahna teh ayo
ahli Allah omongkeun Gus sia ulah nu hirup keneh nu geus paeh ngomongkeun sia ka Maulana Hasanuddin omongkeun moal kebal sia jadi cak-cak sia omongkeun sia tah Habib Lutfi ku sia omongkeun sia moal kebal sia urang ngomongkeun Gus Dur bae ngomongkeun Gus Dur ala lajur jelema kabeh asal ngomongkeun Gus Dur teh kebal tak beres nyana mah biasa bae teu nyangun acan ahli Allah lamun diomongkeun awas man adzalli waliyan faqad adzantu bil haram jelema ngomongkeun wali aing sarua jeung ngalawan ka aing cak Allah tungguan parang salah tah ieu munafik hiji nyengserikeun ka Kangjeng Nabi nyengserikeun ka rombongan mukminin anu berangkat perang beserta Kangjeng Nabi lantaran saat paila jeung musim gugur panas anu luar biasa nya nambah seserian nyengserikeun bunga ku ditinggalkeun anak munafik nomor kaduana loba jasa loba pisan para sahabat anu memperjuangkan agama teh mere hartana segala rupana bentuk hewan bentuk makanan bentuk uang emas perak masya Allah dibikeun dikerahkeun jang jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim justru munafik mah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ngomongna mukminin neruskeun ucapan Kangjeng tidak mau tahu paila atau panas kita berangkat bae syahid urang tinggal salengkah deui menuju Tabuk berarti menuju surga sahabat ngaromona geus kitu kadeleuna urang teh keur ngalengkah menuju Tabuk padahal menuju surga Firdaus sahabat yang ngomong geus kitu dedeleuan urang lantaran urang masih di dunia berangkat teh lengkah-lengkah urang menuju Tabuk tetapi aslinya menuju surga tapi munafik ngomong nawagolul latan firu fil hari panas blon panas ulah berangkat panas jadi sawak sia tapi sahabat teh ke Bandung berangkat beserta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi qulna jahannam asyaddu harra Gusti Allah kul bejakeun Muhammad eta munafikin ngomong panas emang bener keur panas tapi naru jahannam asyaddu harra panasna neraka jahanam leuwih sangat leuwih dahsyat leuwih pohara tibatan panasna Tabuk kuari karasa panas perang paeh surga nikmat seserian tapi nyana kuari ngarasakeun panas nyana teu milu perang seserian sakedeung deui di kulub di neraka jahanam leuwih panas ya Allah ya Rabbi urang kuari panas urang panas kuari neulean jam bae kieu liwat tamual ye geus kieu bae nyana tadi ngauduk setengah piring doang ye geus kieu bae panas geus kikipas nyana tah aya bae nu nganasehatan di itu ulah ngaji panas urang teh kan butuh kesehatan panas eta mah kan teu bagus porenganan bejakeun kanyana naru jahannam asyaddu harra panasna jahanam teh sia di imah bae leuwih sanget tibatan panas dari majelis di majelis mah panas ge lah sakedeung di majelis mah kieu eta tapi ieu parah mah cenah kieu panas hate kumaha mah ieu hate panas teman di ASEAN ge panas bae teman di ASEAN ge kurang panas bae ye tapi lamun urang manteng ka Gusti Allah urang misalnya ibadah ngaji salat zikir baca Quran panas teu ngarasa panas bae alhamdulillah Gusti abdi dibere keluar kesang ieu kesang teh jadi saksi
engke di akhirat teh cake sang teh ya Allah ya Rabbi teu ridho abdi lamun jelema eta dikadarakakeun sebab nyana tengah peuting maca Quran kesangan abdi saksina Masya Allah saha nu kituna Masya Allah kos nyana bae boro-boro baca Quran kesangan buku tiis make AC ge heuh bae kakara gede baca auzubillahi minasyaitonirrajim make AC atau make kipas geus ngeunaheun jasa kopi aya rokok aya ngeunaheun geus tinggal husuna bae maca Quran ye Bismillahirrahmanirrahim Yasin Al-Quran Al-Quran lagi negara Zainal Sadaqallah iraha berjuangna iraha henteu kieu sia goblok awak ja Aisyah nonton TV mah berjam-jam kuat ja sia urusan dunia mah berjam-jam kuat ngobrol sia berjam-jam kuat main catur sia berjam-jam ge kuat sababar ajan sia kuat coba ieu paksakeun maca Quran sia tolol goblok carekan awak urang bawakeun golok kieu katarangkeun ieu ku aing ieu lain maca Quran tungtungna mah nyarekan awak we lah tah karak mun bisa nyarekan awak hebat jelema mah eta gitu Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas tereng geus anta mah tuh tamat cak pamajikan amal kebal deui sadaqallah ye atuh kalau tu birabbin nas tu birabbin ada pamajikan enggak ada yakin we ilahin nas min syarri wa kudu make Quran ka geus talar tah mah Musad wa sadaqannas allazi wasbisu dunya jannatu sadaqah bener teh jauh disangkaan kula atuh naon artina teh kopi ka kalau itu bener tuh kudu make kopi ulah ngomong sia geus porosotkeun calana cak pamajikanna paingan maksudna eta meureun aduh loba ngomong geus aya polisi kayak orang ditangkep deh oh kan untung nama Masya Allah kari awak tuh pernah diperjuangkan ku urang perjuangkan nafsu urang sekali 2 kali 3 kali 4 kali terus perjuangkan kali itu bakal ngeunah urang ka berangan saeutik ya Allah nalangsat Masya Allah moal balik deui waktu teh ka tukang teh eta kosong teu pake ibadah ka Gusti Allah ya Allah sabaraha taun urang mengisi hirup dikosong-kosongkeun moal balik deui ka tukang tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik jeung ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi moal balik deui kan waktu eta kosong pake sare batur mah geus datang ka dinya jeung ceurikan teh geus lain yang cerikan dosa deui yang cerikan waktu kaliwat urang mah subuh qodoan geus seserian qodoan Allahu akbar aya anak dek Allah mahdinina kan kieu ai sorangan mah nyana ge pal-palan lantaran aya anak liwat di handap aduh anak dah ngintip deui ongkoh mah bapak kok sholatnya begini tah haju teu nalangsa lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan datang ka subuhna mencan karak tahrim doang geus ngalengis ceurik lain yang ceurikan dosa eta waktu tah kaliwat masyaallah kosong jaknya aduh mun ditegor ke di hareupeun Allah sia eta pan pake sare kunaon nu mantak sare lelap tah ditanyakeun nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon mun barang dahar naon mun boga masalah naon ditungtu terus ka dinya ceri para solihin urang pernah henteu pernah pan urang ya Allah ya Rabb urang mancan nyorang kesangan ibadah teh can nyorang nu mantak di masjid di majelis make ieu ge asup ulah kesangan jasa ulah awak urang teh ibadah ulah kesangan
Tapi kan main catur mah. Hitung kesang, hitung. Tegitung. Tapi ibadah maka karena Allah sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tam. Dengaran akhirnya ibadah kieu kesangan cek sholli sholatan kamilatan wa sallim. Pindah keluar aya tiis cek angin. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Tah di dieu mah tiis sholli sholatan kamilatan. Di jero kesangan di luar katiisan dikira benerna tolol. Awak berat kudu dicarekan awak kurang. Siapa munafik berarti siapa awak. Dibere umur lain pakai ka Gusti Allah, dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah. Jae ge munafik dukos kitu mah. Munafik dukos kitu parihal mukhallafuna bi maq'adihim. Bunga seseriannya nama di tempatna teu daek berjuang. Bakarihu ayu jahidu. Embungeun nya nama berjuang. Nah ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang. Urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang, berjuang di zaman urang naon? Atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal. Berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah. Mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu. Teu daek berjamaah eueuh nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah. Geus salah hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya. Ieu nu paling bahaya ge ngarasa hebat. Eueuh nu dikolotkeun ku aing, eueuh nu dideuleuh ku aing. Geus aing mah kajian mun parid bae sorangan. Tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar teh. Berjamaah teh syiar. Henteu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia. Wali sia. Berjamaah. Mun henteu berjamaah tanya. Awak sia si kudu teu daek berjamaah masjid dampe. Imamna aya. Haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek. Bah, embung aing mah. Kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan. Tah eta nafsu nu kos kitu. Nafsu teh nu kos kitu teh. Deuk iraha teh sakedeung deui cabut umur. Selesai. Perjuangkeun urang berjuang teh syiar-syiar. Syiar-syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh. Mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik. Masyaallah kan. Lumantak ulama kataji di pesantren Banjar teh lainna naon di pesantren Banjar eta ku hebat ayah nyin pondok pesantren kemudian ieu masjid sekelilingna anak-anak incu wayah salat ka masjid. Masya Allah tah di Banjar teh datang ka kuari istimewana wayah salat ka masjid kabeh nu imam rawatibna hiji geus lamun kaburu atuh berjamaah teu kaburu tetep ka masjid salat jam sabaraha tilok salat di imah di masjid tah ngahirupkeun kos kitu tah hese jasa. Urang mah ieu pondok pesantren teh Pasalia di ditu pondok pesantren Pasalia geus masing-masing. Komo nu lain pondok pesantren mah di lembur nah salat bersama bae ka Allah di masjid ka Allah di ka Allah ngadalil soekeun habak teh sungut mah. Ngadalilnya na di masjid ka Allah di dieu ka Allah besar wah bae ka Allah tah. Iya biang munafik anu kos kieu. Ji ka masjid babdag boga anakna kan nanyakeun abah ka mana berjamaah saregep kan kadengena. Masya Allah engke kebal anak lagi nuturkeun bantah. Wari mah anakna geus daekeun ka masjid. Sia ka masjid. Abah ge tilo. Dek ngomong naon coba abahna ayo, dek ngomong naon. Geus pareum teh dipareuman ku urang sorangan. Ieu aya titik-titik munafik kan saeutik di jero qalbu urang. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi abwalihim wa anfusihim fisabilillah. Memeh ngajured, memeh kholwah dideuleuh sehari-harina. Ieu teh kos tali tak encan, kos tali teh diliwatkeun ka dieu ditalikeun ka dieu daekeun. Atuh berjamaah ge masih ngabageun keneh kos besi. Kos besi, atuh kan kudu kos tali ditalikeun ka dieu, dicanggereudkeun ka dieu daek. Oh, karak dia kholwah.
hari kamu ngabaget keneh bae mah besi na ge mah besi ulil absor ulil ese ya kari teh iyalah munafik ngomong latan biru berangkat pilari gol bejakeun Muhammad kepada munafik naru jahannam asyaddu harra neraka jahanam leuwih dahsyat panasna kuari urang jangan nasihatan urang awak panas emang ngaji tapi jahanam leuwih panas jangan nasihatan urang awak panas emang ge mere duit teh jang jariah tapi neraka jahanam leuwih panas cak pa awewe awak dicandung teh panas emang ge tapi jahanam leuwih panas tak kudu cara pemajikan ayah teh bajar tadi asana ieu mah baralik di tawaran kabehan kaji tadi ngaji kadenge kiai aya pemajikan ayah menawarannya besi ka haji dikawin deui kula ge nuturkeun bae lah pokona mah kasurahan kiai tadi neng ridho balik siapa kok kakak mah bangun hayang teh gitu henteu sih tadi bangun merangkak itu aing mah nanya ge sia lamun aing ka WD bang sia deuk balik apa deuk cicing WD balik lah geus atulah ikos kitu mah tawaran Allah tah nar jahannam asyaddu harra kitu ge lau kanu yafqahun lamun nyana nyarahun bahwa neraka jahanam leuwih sangat panas leuwih dahsyat panas leuwih pohara panasna mata kalau mual katinggalin mual ditinggalkan mual ninggalkan mana pasti berangkat lamun nyaho neraka jahanam leuwih dahsyat panas pasti berangkat kos kuari bae urang lamun nyahoeun bahwa neraka jahanam teh jang meuleum nu kredit jang moal ngredit urang mun nyaho urang bahwa neraka jahanam leuwih dahsyat jang moal nyokot duit bank moal kajen buku mah ge bank tetap bunga-bunga lain bank nah lamun nyahoeun bahwa ngabohong eta jahanam jamual ngabohong mun nyahoeun nipu teh jahanam panas atuh jamual ngabohong kulantaran teh nyaho pajar teh teu panas atuh dilakukeun mulai ti ayeuna nasehatan awak urang masyaallah eueuh anu bisa nganasehatan polisi moal bisa dinasehatan ku kiai mani nganasehatan sorangan abri moal bisa dinasehatan ku kiai ku mani nganasehatan sorangan janya nama ceuli na geus lain ceuli pengajian jana mah geus ceuli trit siap dan ku kiai mah teu kiai ieu loba omong bawel kajen tapi nasihatan ku sorangan teh bisa dinasihatan ke janyana ge loba nu salat loba nu iman nah DPR geus bisa dinasihatan ku kiai geus kiai mah anggap bae eta mah nu edan sia bae nganasihatan sorangan lamun geus ka kiai nganggap nu edan masalah geus kiai anggap ku sia jelema gila jelema edan tapi nasihatan awak sia sakedeung deui sia bakal modar sarua bae paeh ka neraka bupati geus teu bisa dinasehatan pejabat teu bisa dinasehatan ku kiai lantaran kiaina diberean bae dah dia mah mau juga atuh ya ngasehatan dia dikasih uang mah gua kagak dikasih uang mah ya kagak geus teu narima kana nasehatna lantaran nyana merean bae geus lalagaan akhirnya teu didengekeun kajen geus tapi nasehatan awak sorangan ku sia-sia bakal modar sarua bae dalam urang geus bisa nganasehatan sorangan geus teu perlu kiai ieu bekuari urang ngasehatan ieu mah lalagaan ya ini ngaji teh keur lalagaan ieu mah anggap hiburan topeng lah anggap topeng lah monyetan doang monyetna dihandap anggap lah tapi geus ieu mah kajen dianggap topeng monyet ge ngan balik mah nasehatan sorangan geura nasehatan ku sorangan teu bisa ka nasehatan ku kiai nasehatan sorangan kiai lamun geus bisa nganasehatan sorangan bakal hebat geura sebab kiai loba hasud jasa loba jasa kiai mah nu hasud anu nasehatan awak sorangan sebab kiai mah geus teu bisa dinasehatan ku kiai deui ngadengekeun cakaing mah teu bagus kiai tah dengekeun ye mana bisa ngomong doang sia ngomong doang
geus kajeun geus kiai teu bisa nasehatan ku sorangan. Awak sia teh dititipan ku Gusti Allah teh ilmu. Kadahanan jang batur jang sorangan. Geus datang ka mana sia ngamalkeun ilmu titipan Allah. Ayo melalui kabisa-kabisa sia anu dititipkeun ieu ku Gusti Allah ka sia awak. Geus datang ka mana? Batur mah tuh. Ayah banja datang ka maut memperjuangkeun agama teh magahan ngaji, mama sempur masyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Tuh mama Satibi, tuh mama Nahrawi, mama Oco, mama Ajengan Imam Keresek datang ka maut nya nama memperjuangkeun agama teh. Ai sia kunaon haju memperjuangkeun Golkar. Ya sia awak ya awas. Awas sia ku ieu dipeupeuh ku kayu Golkar sia ku ieu. Hah? Nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah jeung seurikeun. Nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri sorang. Nu mantak dizarahan ge mama sempur dizarahan, mama Bakri ngaranna itu basa tibi teu eureun-eureun dizarahan, tuh mama kitu mama Nahrawi di teu eureun-eureun dizarahan, mama Oco jeung sajaban. Eta teh kapan meureun sinar. Nah isia awak ye mun urang jadi kiai. Sia lamun paes anu ngajarahan. Ngomong deui emang sia hayang dijarahan. Hayang dijarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok sia awak. Atuh teh anak-anak ya urang nu ngajarahan teh. Wasiatan ka anak. Wasiatan ka anak. Nah ka dieu. Abah mun paes diajarannya teu hayang. Ya berarti. Emang kudu diplit, apa plit? Berarti kan urang teh henteu bisa ngancebkeun pangaruh ilmu ka anak. Eta nu mantak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ke jero hate. Bisa nembus ke jero hate. Komo mun aya wali Allah, waliullah mah kan bisa komunikasi. Aya nu sok ku urang dihadiahan Imam Badawi. Imam Ahmad Kabirur Rifai, Imam Badawi teh sakurun tah. Begitu Imam Badawi maot kan Imam Rifai kan kadinya ziarah. Begitu ziarah, assalamualaikum ya Imam Badawi. Badawi teh Habib ka ditu mah. Terus we baca hadiah. Nah, nyana boga masalah isuk. Lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah. Maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae. Ieu melalui ziarah ka Imam Badawi. Nyana ziarah di jero hate, ieu di jero hate. Ieu minta petunjuk endeu ka Mekah. Beres, amin, amin alhamdulillahirabbil alamin. Henteu ngomong teh naon. Suara di jero kuburan. Ya Ahmad Kabirur Rifai bisi ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet eueuh nanaon. Geus geura ka Mekah. Nyana ngahulang we kieu bae. Suara di jero kuburan. Buat kakadenge, ya Allah ya Rabbi jaga isi iman Badawi pohara aman. Pohara aja setak kadenge ieu mah lain ku perasaan tapi ku ceuli. Ieu di tukang dari tukang murid-muridna. Aisyah tadi ngadenge mama. Masyaallah. Datang ka kos kitu. Datang ka kos kitu teh karomah nu mantak urang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan, Imam Ahmad Kabir Rifai di hadiah tah dibuktinan. Madat Imam Syaroni zarah kadinya anu ngarang Mizan Syaroni teh. Zarah kadinya ku hebat-hebatna karomah di jero hatena nyaho coba. Zarah ya ka dieu ye. Coba cenah lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu teh dina hate. Assalamualaikum ya Badawi. Beres encan ingkah. Hei Syaroni, masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake kabingung teh eta jawabanana ieu. Sakian buri kak bulu aing mah. Dijawab langsung di dinya. Kakarak di dinya mah percaya jasa. Langsung endek di hadiahan bae setiap salat kula deuk hadiahan ka Imam Badawi. Nah ieu eta bukti. Sia ge kan darah langsung dijawab. Eta mah dunia luar tah nu ngajawabna tah. Gaib luar tah mah. Masyaallah tah Imam Badawi lain lalagaan kunaon eta.
aya nu nanyakeun tah Imam Babaturan Imam Syaroni aing mah hayang nanyakeun ieu asal boga masalah deuk nanya kok dijawab langsung deuk nanyakeun boga amal naon jeung boga wiridan naon keur basa hirupna aing mah deuk eta mah ditanyakeun ziarahnya salam Tontowi Imam Tontowi ulah nanyakeun kos kitu babacaan nasarua baik Quran nasarua hadis nasarua zikir nasarua shalawat nasarua ikhlaskeun langsung dijawab ikhlaskeun ka Allah ulah aya muatan-muatan naon dibejakeun ku jana siapa baca shalawat pan hayang anu siapa zikir pan hayang anu cek enak geus boro-boro Gusti Allah waliullah ge nyahoeun urang mun nyarita kos kitu jeung papada urang mah percaya sebab ahli sunnah wal jamaah. Urang mah cinta ka Kangjeng, cinta ka sahabat, cinta ka para aulia Allah, percaya ja aya kitabna mun ditanyakeun kitabna aya. Tapi kan urang lamun nyaritakeun ka bangsa modernis, ka bangsa Wahabi, ka bangsa Muhammadiyah, Persib. Ya naon teu percayaan kos kitu teh. Teu percayaan kajen. Urang ulah cangcaya nyana teu percaya, ieu mah urusan kepercayaan. Engke sakedeung deui paeh. Tara kabuka. Sebab naon? Sebab nyana teu merasakeun lamun nyana dibere rasa mah ku Gusti Allah kan ahli-ahli Allah teh eta ibadah teh lain sakadar dibere perasaan anu indah. Anu hese dicaritakeunana sebab tama perasaan. Tuh kos jelema kawin kanu jore. Nyanana kasep sugih beunghar tapi kawinna kanu jore. Urang kan dada tanya. Masya Allah dia potongan siapa kanu gelis dia tuh loba anu cuma mau kana mah kok ieu kanu jore rupane orang pira rasane bong tah ieu kan perasaan aya perasaan anu teu bisa dicaritakeun ku manehanana dia lamun manehanana teu boga perasaan mah atuh awe ieu meuli nu mana ge bisa tapi aya satu perasaan pandangan batin anu luar biasa je lah cara meureun ieu teh bisa kitu sebab urang kawin kanu geulis can puguh bisa ngahudangkeun tahajud tapi pamajikan aing mah jore-jore ge ngahudangkeun kaji biasana kaji tahajud hudang tah mun tahajud teu penting hudang kajen awakna teu hudang ga asal-asalna bae hudang sia masuk kaju leuwih ieu ngahudangkeun teh eta kan geulis can puguh ngahudangkeun kos kitu. Ah aing kataji ku etana masyaallah bisa ngabangkitkeun semangat ibadah ketika aya nu maot tatangga kaji. Atuh itu tatangga maot teh ilmu tahlilan, tahlil atuh ka ditu tah aing inget ka dinyana. Urusan jore urusan lah sapira di dunia ieu tapi ngabangkitkeun semangatna aing. Tah nu pake kainget-ingeteun ku aing eta. Haji, itu tuh naon masjid itu ka haji encan mere kan ka ditu. Enggak seberapa duit enggak satu aing mah 20 juta mah isin atuh ka haji ya ka haji mah pan boga ratusan juta tah aing inget ka dinya ngabangkitkeun semangatna tah aing leuwih wajah jeung sileunana mah teu sabar tapi eta tah aya pandangan kos kitu eta kan jarang eta pamajikan ditanya nih emang eta sok ngabangkitkeun atuh kula mun teu kitu naon pupur yeuna gelis henteu pan ngajak-ngajak ibadah ka Gusti Allah. Beuh neng pohara amat neng. Neng pohara hatena ieu. Alhamdulillah tuh urang. Bandingkeun jeung Rubaitul Adawiyah mah masih luhuran Rubaiah neng. Pan kitu amat. Tah eta. Kainget-inget teh. Loba urang boga pamajikan teh lain urusan geulisna, lain urusan hebat tapi ieu semangat nyemangatkeun ka ibadahna. Aya anu boga pamajikan geulis majikan we disande gitu boro-boro ngajakan ka aing nyanana ge diajak salat wese jasa ih sakali da aing geus mere ka masjid 10 juta tita dicokot deui aing isin atuh pamajikan goblok-goblok teuing mun teu dicokot cenah gua balik pan ieu babo urang masyaallah tungtungna mah turunan mana sih pamajikan aing tuh tungtungna mah katurunan bae tah ieu urang mantak teh akan pamajikan teh tanu bisa nyemangatkeun ibadah di dunia mah moal kebal di dunia mah masyaallah ngagugulung nafsu mah babari sebenarnya dah ieu munafik berbeda bae Kangjeng Nabi ngajak berjuang nya nama cicing
Kanjing Nabi ngajak keluarkan harta nya nama ulah. Kanjing Nabi ngajakan siap berjuang di medan laga kajian page nya nama ulah. Kanjing Nabi kajian panas ge nya nama ngaulah-ulah panas susah. Ialah munafik. Farihal mukhallafuna bimaqadihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Di dieu teh aya lam amr ay lam amr makan marentah li tolab. Jadi atuh pihartieunana nurutkeun zahir mafal yadhaku maka kudu seuri eta munafikin qalilan saeutik di dunia wal yabku jeung kudu careuri munafikin tepil akhirat di akhirat kasiron bari loba mal kaharti komo ka dieuna jazaam bima kanu yaksibun kena balesan pagawean nuku manehana di usaha. Jadi atuh kudu careuri kudu sareuri di dunia saeutik bae wal yabku ke kudu careuri kudu sareuri di dunia saeutik kudu cerik di akhirat nu loba dibolak-balik teh ka harti lain gitu asana atuh komo ieu jazaam bima kanu. Jadi eta lamun ku urang dibacana henteu make ilmu ma'ani moal ka harti make alfiah doang mah kos kitu ngahartikeun zahir lumpatkeun ku urang ka ilmu ma'ani dibere urang aba-aba ku Imam Jalal khobarun an halihim bisyughatil amri setik teuing nya merena aba-abana nya datang ka teu harti deui pan ku urang geus bae mending sadaqallahul azim bae teu ka harti hese orenganan di dieu teh tolab nabi mana khobar mentek tadi khobarun dieu teh bahasa khobar nyaritakeun an halihim tina tingkahna munafikin tetapi make bahasana bisyughatil amri make segat amr geus lamun dilempengkeun mah horeng ieu teh amri bimakna khobar ieu bahkan sakadar nyaritakeun atuh ulah dibawa amrna geus lempengna ngomong mah eta munafikin teh kulantaran di dunia nang tangan bae ka Kangjeng Nabi pagawean teh nang tangan ka Kangjeng Nabi selalu kontra bae jeung Kangjeng Nabi pagaweanana nya nama pagawean anu pinarakaeun bae atuh engkena ieu munafikin mah engkena dedeuh lain deui kan carita obar kan lantaran munafikin mah boga pagawean teh selalu berbeda bae jeung Kangjeng Nabi sedengkeun Kangjeng Nabi mah ieu teh ngajakan ka akhirat atuh meureunana nya nama ngajakan ka neraka dunungan geus atuh manehana mah ajakan ka neraka geus ku Gusti Allah dicaritakeun di dieu make bahasa-bahasa amr kulantaran kukuh-kukuhna manehana bakal ka neraka maka sanajan hobar make caritaan amr geus atuh di dieu teh nyaritakeun tingkah munafik horeng munafikeun mah munafikin mah nu tadi seserian teh anjeun serikeun Kangjeng Nabi eta teh fal yadhaku qalila seserianana moal kebal kan kaharti dijah tangkorakna meureunna hese ieu teh ngahartikeun ieu teh hese ieu nya bener nya salah dia tuh bener salah mah uleg terus kan tuh kiai balik siana tah hese ngaji teh kos kieu tah mantep kudu ngaji ilmu ma'ani jang paranti nu kos karari tah mantep santri sia mondok sabar tahun 15 angel amat hese ngaji teh hese mun ngaji babari mah atuh kotok dia bisa magahan ngaji embe bisa magahan ngaji
kebo bisa magahan ngaji. Kula taran ngaji hese. Atuh kieu aja kebo mah atuh sia kos kebo maksudnya. Ih hese. Sia teh ngomong dua aing teh goblok. Atuh sia teh kos embe berarti. Nu teu pinter teh embe. Oh nu teu pinter mah embe. Nu pinter mah jelema. Oh jadi lamun teu pinter embe. Adana kuda teu pinter embe sia. Sia embe. Nah, pas kitu nu batak. Emang kadeleuna jelema ku wali mah kan. Oh ieu jelema. Oh iya mah setengah jelema. Oh iya mah embe. Oh iya mah monyet. Pan ka dieu cenah kiai. Ya jodohin deui. Dah. Ulan dari parihal mukhallafun bubungannya nama seserian atuh dijelaskeun di dieu. Ieu teh seserian teh haku qalila. Nyaritakeun nu tadi berarti ieu tingkah munafik teh seriba moal kebal. Sanajan saumur hirup waktuna manehanana teh 100 tahun misalna aju bubungahan bae seserian lain sajam 2 jam lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu tapi na 100 tahun anggap bae kolil bae lantaran dibandingkeun jeung masa akhirat abadal abidin wa amadal amidin tungtungna naon hartina 100 tahun. Komo tamangan 50 tahun, komo ngan 40 tahun. Falyadhaku qalila. Seri nya na yang serikeun Kangjeng Nabi moal kebal. Sok sia seserian ke di akhirat. Wal yabku katsira. Engke bakal ceurik sia di akhirat. Lantaran neuleuh neraka dirasakeun ku sia neraka. Ngojay sia kakerebekan di neraka. Wal yabku katsira. Sia bakal di akhirat. Ieu teh naon? Jazaa'an bima kanu yaksibun. Etalah balasan-balasan kalakuannya na pagaweannya na nuku manehanana dipigawe waktu harita bubungahan seserian sak moal kebal sia seri di alam dunia anu manehanana kamari ngajakan ulah berjuang teh sok sia seserian sesenangan ke wal yabku katsira bakal ngerebek di neraka abadal abidin wa amadal amidin. Nah ieu teh anu geus kieu ngaranna amr bimakna khobar geus atuh berarti majaz. Lamun geus caritaan majaz geus lain deui ka ditu ngaji kolot ngaranna. Ngaji kolot umur kiai atuh ambal aya umur anu kolot ini. Jang naon hartina umur kolot. Ngan sakudu merekpek doang. Umur mah bisa kolot, tapi pangarti bisa orok. Iya mah teu kudu kolot teu kudu ngora. Budak keneh tapi hebat kolot berarti pemikiranana. Mentek dina ilmu tarekat teh lain deuleu kolot jeung budakna. Deuleu kakolotan pemikiran jeung kesiapanana. Ieu budak keneh tapi hebat Imam Syafi'i mah norekatna. Masih kene umur 6 tahun. Imam Ghazali norekat anu awal nama umur 12 tahun. Ya Allah ya Rabb. Imam Sya'roni norekatna di umur 18 tahun. Budak kene. Gus Dur budak kene. Habib Lutfi ngamimitian ada tuh kapan ti umur 12-an tahun. Iya tuh lain kolot. Ye cenah kula wakan norekat urang mau tama pakaian kolot ke geus umur 60 tahun modar sia. Lain urusan kolot jeung budakna. Kolot pemikiranna. Kolot ge pemikiranna budak mah malah nu mere norekat ka jeung kumaha. Budak tapi pemikiranna kolot jeung dewasa bakal. Cenah can ngaji cenah lain urusan ngaji, luar ngaji. Ngaji mah ieu mah luar. Luar sebenarnya mah. Imam Sya'roni emang kumaha gitu. Imam Sya'roni teh geus jago ngajina geus hebat luar biasa kemudian kabelah dieuna manehanana merenung hayang nikmat ibadah. Gancang caritana mah kapanggih bae lah jeung hiji guru. Kapanggih jeung hiji guru panti tadi jual kitab kabeh. Hah? Cek Sya'roni jual. Nyana ngahulang bepan ieu kitab paranti magahan ngaji. Mun eueuh kitab deuk kumaha? Paranti mutolaah mun eueuh kitab kumaha? Ngahulang nyana titah dijual, jual kabeh. Waduh. Siap geus. Dah, siap jual kabeh. Jual bikenan.
geus kitab hiji-hiji acan di tarak dibere sholawat dibere zikir. Nyana nanya kunaon emang nu mantap titah dibikeun jeung dijual aya mah sia neuleuh deui ongkos jelema main gapleh eureun tapi gaplehna teu luhureun lawang moal kebel engke puyang-puyang itu naon oh gapleh teh cokot deui guyana ieu lalagan trenan tangkorak sia badanna mun endeup piceun urang macana kuret tadina resep jasa ngagitar lah kuari mah geus bisa digantungkeun bae dideuleu encan beneran teh kos kitu tobat teh can bener setahun puyang deui pamajikanna balik mulai cokot deui melepas kerinduan tah eta piceun buiceun beres geus ieu saroni langsung jual beres kesimpulan nama jadi bejaran tah rasa ya Allah ya teu hayang nyana ngomong sorangan eueuh naonan horenganan eta mah kitab nu ku aing dibaca eueuh naonan ketika geus dibere rasa ku Gusti Allah atuh diberean ilmu ku Gusti Allah neuk naon anu dibutuhkeun bahkan bisa nyeun kitab nu kamari kitab dibutuhkeun teu butuh kuari baca bisa nyeun kitab ai eta Imam Bajuri kalakuan nyeun kitabna emang kumaha kitu nu kurang dibaca sarah takrib teh ya Allah dongengna emang kumaha tadina geus jago ngajina titah ngarang ku guruna tetapi ulah make metode nu naringi aing teu kaarti jaga kumaha ulah make eta maka eta mah sia moal manfaat make kehebatan akal sia otak sia make grammar make dahu make maani make bayan moal aya nu maca kitab sia atuh kudu kumaha guru karang ku sia ulah make ilmu eta langsung ka harti ku jangan bere atuh abdi ilmu zikir bere tinggalkeun ilmu eta tinggal datanglah ka rasa masya Allah leungit kabeh ilmu nu ieu datanglah ilmu laduni dikarang maksud ngarang kos kitu kene ngan beda keur ieu mah make aturan-aturan eta melalui metode zahir kuari mah make nanti Allah akur kamangfaatana tepi ka kiamat bakal Fathul Muin datang ke kiamat Bajuri datang ke kiamat berbagai kitab nah Syekh Nawawi datang ke kiamat kuari coba tak karangan ti Misra ambalaya kitab hayang urang ngaca teh hayang paling sekali doang geus balangkeun kunaon beda kolbu beda tah aya kos kituan ilmu Allah mah lain deui teh Bajuri geus dongeng teh kon di luar eta nah Imam Syaroni kos kitu ini kitab jana Mizan Kubro emang keur ieu ge neuk tetapi keur ieu mah make metode wari mah lain nang Allah langsung beda kos karar itulah geus datang ka dinya tah karak jadi jelema ngaranna sebab naon geus teu hayang Imam Syafi'i ngarang Al-Um 4 jelemana ieu Syafi'i nu mana nu asli coba ini 4 hite hiji kitab dikarang ku 4an nyana keneh teu kaharti atuh moal kaharti urang mah beuki peda keneh dahar teu jeung peda marah mah urang pamajikan ieu peda ka mana peda geus lain mikiran kita urang mah peda urang balik ngaji lamun mikiran ngaji mah geus teu kudu nanyakeun ka pamajikan katurub saji aya dahar aya eueuh marah teu ngaranna bloon ulah tah geus urang aya ambil dahar diajar tah urang kos kitu tah eueuh bae geus cicing aya keke pamajikan ka mun kuali telok nanyakeun ngamalkeun ilmu lah kuali waduh, jago majikanna mantep nih beda kayak majikan ge beda ka urang. Urang teu marah, urang teu naon saaya-aya. Beda bakal sikap pamajikan ka urang. Deudeuh jeung nyaahna bakal sebab naon? Ieu kan hahalang urang tah nu nyieun nyana curiga ka urang. Nu nyieun nyana henteu sono ka urang. Hahalang. Lamun urangna eueuhna naonan bener-bener ka Allah, nyana ge sonoeun ka urang. Tuturkeun ka urang. Unu tadina mah urang menta dipencetan ge kanyana hese, kuari mah nyana mencetan sorangan ka urang teh, ngalangket teh. Tadina urang hayang ge hese kuari mah diporosotkeun.
paling jangan sih ada polisi kan. Aduh ya Allah ya Rabb. Iya. Ya, falyadhaku qalila wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Seperti etalah munafik. Mudah-mudahan orang kabehan dijauhkeun tina penyakit munafik supaya orang tambah-tambah takwa ka Gusti Allah, dimere mantep ibadah ka Gusti Allah, jauhkeun penyakit-penyakit batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan.